Semoga salahnya kurang mincak karena acara ada cuma mengrupi hormat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidain wa syuhtullahi fi syuhtil walidain. Ridho Allah gubantung kana ridho ibu rama. Pon kitu deui bebendu Allah aya dina trik bebenduna ibu rama. Ku kituna munjung ulah ka gunung sabab gunung sok rajin bitu, muja ulah ka sagara sabab sagara sok rajin bedah. Nanging munjung kudu ka indung sabab indung tunggu rahayu, muja kudu ka bapa sabab bapa tangkal derajat. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Sumangga urang kawitan ieu acara sungkem, mangga kasep geulis dikawitan sungkem ka ibu masing-masing. Ka ibu pituih. Mangga. Semoga disungkem urang kawitan kasep geulis geura nyuhunkeun dihapunten kalayan mangan anu ikhlas. Duku abdi dipunjung satutup umur, kanggo abdi sudah pibasaun anu payus kapipunjung kapayunan salina ibu. Tikawit abdi aya di alam rahim dugi kaluminjing di alam lahir. Abdi nu aistuna mengbobotkeun abotkeun salina endang. Siang abdi di dama-dama, ungi abdi di aping kalayan doa sareng panghampur salira. Kiwari abdi bade pamit bade malati tos aya nu mati. Dahlia katresna tos aya nu malih. Asih parantos kakali ku jatuh rami kawis abdi resmi ngaturabi. Ma hapunten abdi agung cukup lumur anu disuhun jembar paduan anu ditedah kali jat paduan di salira. Anak gini jimat awak ini pupunan ati pengolahan jiwa emak panon poe acan suruh anak ini dideprek lubang pangambah segala rumah tangga rel teh emak istuning tegenek temalek caanggulan 14 baru timbul kerang gede sesakuan. Insya Allah doa tupang hampura emak marengan hidup anu bade kebelaya dari jangka. Sing waluya awet jodoh, sing sugih ku asih Gusti Maha Suci, sing hade kacaroge, sing nyaah ka pamajikan, sing akur jeung dulur, sing hemat jeung baraya, sing gelimet jeung kuring leutik, jeung sing gumatung kana papadon agama. Brah kasep geulis didoakeun sing jadi dunia akhirat. Mangga ayeuna ngali sungkemna karama masing-masing. Apa dama-damangeun abdi abdi kumawantun lumpaheun ka pangkonan salira
apa sejanya ngakeun behenteun dikorog-korogkeun suku genteng pelokeun gagakeun awak satujur kali neregetna abdi rumaos janten putra anu ageng dosa sering cempelak tuduh rakas kasalira dikawin leutik dugi ka ayeuna abdi biasa kahesekeun nyusahkeun kalingarakeun ayeuna abdi bade lumampa ngambah di mangsa Iwangkara sumirat di belah wetan apa nu ngayuga saspitaning ati pelampangna tangkal kabagjaan keur abdi duaan kumalar di alam dunya apa nu ngatitik ngadidik abdi ti leutik ngaraksati bubudah hirup abdi kelas tanpa faedahna saupami tingkat tina panghampura doa sarina kasep gelis dedeuh teuing anak apa buah hati kembang sukma sesempalan raga jeung nyawa hidup tepantes nyalira itu anak panghampura bapak ke kudu dipenta panggua apa ke kursi tanya apa kahidap waluntur ku waktu muala asku zaman insya Allah apa baris tapi ngajari hidup sabab hidup anu bakal nuluykeun lalakon Bral geura lumampah bari mawa iman jeung takwa sing geut layeut lagi rabi silih simbah kukanya dedeuh silih siram kukanyaan Bral geura lumampah doa apa barengan hidup dua maka ayeuna ngali sungkemna ka ibu mertua kasih geulis ampun pangalun isin dikedalkeun beurang diucapkeun tangtos kauningan abdi anu sakieu buktasna rupi lebih ngandingan abdina sareng Sri Kandina ditami sumping ngelingking ke aya cacandakana aku kosong kesianeun anu laib purukana nanging salusan kitu sil abdi koyong diangkeun janten putra emak sareng apa wireh parantos katali asih putra putra piulang kali piuluruk salira sim abdi diteda supados tiasa sasarengan sareng tuang putra ngambah sagara rumah tangga kalayan mawaddah warahmah mangga ayeuna ngalih ka rama mertua dedeuh teuing kasih geulis maju apa yakin tambah umat tambah hikmat majeng apa ge indung jeung bapa hidup kene anak ieu kahade tung ujung heula indung anu ngandung lamun hirup hayang ngaju tidak punya heula bapa anu ngayuga lamun hayang bagja wadunya koma munjung ulah ka gunung rujak ulah ka sagara cek piwur sepuh kudu tungkul kajuput ulah tangga kasadapan lieu kahareup ngalah sajeurkeun dorang katukang ngalah salahkan Bra geura lumampah geura eusian kahirupan ku kahirupan pinumu jeung kabagjaan
nu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka rupina para sering acara sungkeun kasep geus tiasa cari deui